Ih bro, wah kenal. Iya. Nggak sadar apa ya? Minjem duit ayo wah. Kemana gitu? Rek ulin yang bokin euy. Mana mau minjem wae, tarang mayar-mayar. Ketika kasaha aing ada Oh, kira aku udah lain gitu dah kumaha urang ge duit. butuh pisan euy. Ayeuna teh jalan-jalan yang bokin. Tapi raya dibayar. Isukan berani bayar. Ayo. Tah, dengikeun adan, bener maneh salat heula. Heueuy. Geus salat atuh. Mana kita salat mah. Ieu kan ngabeakeun rokok luarnya kalemkeun atuh. Nah, iya contohnya tuh bener teh. Mematahan bisa batu seorang anak. Rok. Ngopi atuh lur ieu kuat geus beak nyieun dia tuh. Ah itu di tukang. Pangieunkeun atuh. Ngeuna buatan maneh mah men asli. Nya mau mobilnya mah horeang. Dah geus saudara mah kitu. Ya si Iki kumaha kabarna? Mau bener. Cenah katewa kamar gara-gara kasus teh. Oh, mau sok kepo. Ya men, enak double penting bro. Naon sih? Yang biasa, penting banget sih soalnya. Ya, si Iki teh kamari benang teh gara-gara maling ayam. Di mana sih? Di daerah mana? Deui. Eta cek Mang Diding. Cih, maya ya waduh geus eta mah. Karunya euy. Tapi tuh kudu naon meureun? Nya ayeuna teh keur di itu we. Oh, Bener aku ngomong tadi. Ugi keur mikir urang poho deui gara-gara tadi eta. Elah. Emak. Kelar rada dipikir lah naon tadi teh. Budak-budak pikun. Ieu karek inget. Bokin maneh kamari bawa baturan urang di STS urang ningali teh. Aji. Eta tadi atuh ngomongna. Apa tadi maneh salah kalau ngobrolkeun nu lain heula. Ya. Orang tadi sore ulin kan ya apa isya. Aya awewe ieu. Mana? Hah? Kot gulis anjir. Lu mana jeung respon ke urang naksir gitu biasa. Oh sama kepedean. Ari si eta kurang kitu sih nya. Kunaon sih? Toke. Kunaon emang? Aya ngumpul sok ulang. Ya kok kamari rokok kesel mah. Boga rokok disumputkeun anjing teh pos baraya karak datang buat sebal teh asli urang. Culas teh udah teh. Iya men. Kunaon sih urang lamun deket jauh jauhan wae. Ternyata orang mandi belum mana mah. Ih, puy mah serius men. Tidak mesti deket jauh teh tiba-tiba ngajauh we sih eta teh sih. Udah boro-boro awewe urang ge da menjadi awewe mah hoream gitu. Ye, goblik. Mereka kan nganggur. Mau kurang di modalan. Modalan naon heula? Ternak puyuh. Ih, jorok sih kebohongin anjir, angin puyuh. Sieuna. Wah, Kumaha bener sih? yang geus tong manu puyuh. Naon atuh? Ieu we bensin. Di nyabe aku urang meureun ke di sana ka motor. Bingung. Cek maneh kumaha tah perilaku si cobek. Kamu bener sih? Kamari kurang ngajak ke pantai. Sosokan teh nyari ke pantai pakai baju kemeja, sepatu tren teh ya. Maksud jadi aneh sih eta da. Aneh. Omongan. Heuh. Jadi kumaha gaya manehna wae teh ya. Ka pantai betul mau kolor ke naon, ngojai pakai lepis coba. So keren teh anjir. Jadi aneh teh kumaha sih nya? Egois bisa diomongan sih eta mah. Heeh. Mana ge egois atuh. Bisa mah.
Salah rokok tuh bro hiji bro. Nonton wae teu boga rokok. Dieu geuning aya teu ningali. Oh, si eta mah fitur kodek gua ge. Ya ada kumaha dia. Wah, nama usaha teh sareuseup kieu ya, teu boga duit pisan pa ayeuna. Ih kita tahu ya. Ngomong-ngomong heula tuh nonton rokok. Oh, mana datang-datang ke si mana sih? Biasa Cuma celemun gitu tuh sopan. nepi rokok babaturan ngangkut kudu bebeja. Mana mah kebiasaan. Mau jadi tadi simpen deui ku urang. Kumararane babaturan nu kalakuanna kos kitu. Tong hilang, like, Comenten. subscribe. Yeah.